Salad anu simpel pisan ieu mah nya ngan 3 bahan, yogurt, merica, garam, geus. Sayur-sayuran mah bebasnya urang make selada, bonteng, jeung naon sih eta teh diol nya. Yogurtna yogurt anu tawarnya ente make anu rasa-rasa guys, lamun anu rasa-rasa kayak jadi aneh malahan. Ini mah buat yang beuki aja, yang gak beuki mah gak usah ya. Kadang-kadang sok aya ngomong teh cenah sok barat nyeun salad nyeun kararitu dari dahareun mah kudu mencoba guys. Lidah urang mah nya harus terbiasa dengan apapun kayak bisi suatu waktu urang ka luar negeri kan anu nyaho nya. Ai urang mah tipena orang yang suka mencoba guys, rek ngeunah teu ngeunah cobaan heula, teu ngeunah kari teu kudu nyieun deui gitu. Kalau kata orang Sunda mah cenah jangan kumeok memeh dipacok guys, jadi natenya encan ge nanaon geus sieun ti heula gitu tah. Mau nanya ke budak zaman ayeuna mah geus pasti we moal apal eta istilah kumeok memeh dipacok teh atawa berat biritnya nu kararitu teh. Kalikiben we tanya, coba kalikiben apal teu naon, da moal apaleun geura artina naon. Kudu ngukur kana jujur, cenah nimbang kana awak, aya nu apal teu artina naon eta guys. Ngeduk cikur kudu minutur, nyokel jahe kudu micarek, da moal anu apal artina naon.